Syarat sahna jadi pamimpin ayat 10. Nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka. Nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun henteu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ka urang ngadenge presiden urang gubernur urang bupati urang camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik panu main poleca atau main lang-layangan mobilan eta ngaranna budak letik. Biasanya lurah camat anu bertingkah budak letik mending di talian bae make dadung diseret ganti kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka eueuh di urang masalian merdeka kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang aja wong wedon ge sirama mengkonon wih ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge siama boloon aja gewi iki anak kiai-kiai yang wis yen umrohaken merene iku gemblong itu wis ya aja den tengok-tengok ya ana wonge iki sapa jenengane kiai wis iku mah den rahasiakeun ge saya mengkonon we ngedelenge maring kiwa wae ge aja ge antengan gak ono aing kasurupan Jawa Serang ya aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon sirang ya wis yang wis mah wis bae ya den isi baraken bae aing bener tentu teh si bahasa halo kok si kiai bisa bahasa Jawa santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono mau kono Serang ono ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun ai ge sok aja yang seuri guguran melumpat pasti kadengen ku nyana aduh cek nya aing telok ngintip meureun
maksudna neulehan ge mana nu keur ngaji Quran mana nu keur wiridan didengekeun wih akeh mah yang ngobrol baca calaton bae ya kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna sebab kegiatan teh aya nu di lapangan di kantor di majelis di pondok pesantren di masjid ketika aya kegiatan di masjid di ki bupati we nipas kan orang etis iku masa anak bupati nipas wih orang enak itu kerungune widih aduh iba tereh Jawa kadinya tah kadi tah deket tah nah lain kerojo tah ieu tah ya putat ke belah ditu teh rajeg kasedek-sedek be Jawa nya Sunda urang rajeg mah bahasana Jawa kasedek Sunda itu tita tadi bae bahasa Sunda nah supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe di masjid di majelis talim agama kurang kumaha ngatur maka ulah sekali-sekali milih presiden bu gubernur bupati camat kaum cewek jangan maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayahna seorang wanita la yufliha qaumun wallau amrahum imratan sebab di negara teh ketika aya hiji awewe dek nikah kabeneran eueuh walina kan walina hakim artina hakim teh sahibul wilayah aya walina embung ngawalian otomatis kan hakim kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun adegan bupati aing nikahkeun geus teu bisa kukumaha sahibul wilayah ngaranna ge nah wakaf ieu jalan kemudian aya masjid jalan dek di lebaran ka dieu masjid bea kabeh masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah tapi ketika aya unsur ke non gitu ngaranna kemasyarakatan jang umum bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah ye nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah sebab naon ieu diantepkeun ka dieu jalan ka dieu mengkol bahaya kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu masalah walian ieu teh aya lantaran anak zina walian hakim bupati bisa nikahkeun di sampingnya nage bisa nikah masalah tanggeuna nu kadua cak bupati tah nah sakali deui teu sah fala tasihu bahasana lain lalagan fala tasihu ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf leuwih bahaya geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat ih ulalala wora duh cenah kamari di umroh ke geus gantian deui ka ditu duitna Assalamualaikum salam kita urut umroh kamari hampura tah ieu mah dek dibalikeun deui bae tapi dek dipenta deui kukula hei cak atut sia tah aing nu edan cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yuk cek ulah pala tasihu wilayatum rat desa wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas
sifat kalalakianana tesah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin, kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagama. Nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun Jurhumiyun mun pokokna mah kitu asal urang Arab mun pilihlah di kalangan urang nu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan etis pemimpin kuru. Cek urang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian heran. Kudu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen kumaha ge ngeunaheun perang urang ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perang mah kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye. Kunaon geus malah menang ka jeung kumaha ge mending dibandingkeun ieu TV-na. Kunaon lawanna geuleudeuy aya nyana kuru jasa. Ieu mah teu kudu main tinju. Geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teh heula ieu mah. Eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta. Emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan. Boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu. Mun cara kotok naon eta? Kotok naon? Leler. Jadi jangan mah geus dipacokan ge. Batur eureun macok kongkorongok. Sia cak kotok teh. Cak nu sejen kongkorongok deui pacokan. Batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok. Goblok kongkorongok deui bae sakitu teh. Ujung-ujungna pan menang nya. Eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin. Sarua pemimpin agama ge lamun turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai. Haju ngagelok bae. Teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae. Eta teh kurang mendukung jati dirina benang merah. Matak bujelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae. Wajen kukumaha ge aya bae tah ngajawara. Eta Habib kajen tin bari mabok dakwah bae nya mah. Habib bakeur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana. Nah, lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan. Tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya. Lantaran di urang mah bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya
geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara. Baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur, bupati, deuleu urat-uratna. Ulah sambarangan kadieun hebat tapi teu boga urat moal beres kadieun kumaha. Tetep kudu nu boga urat kepemimpinan. Nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi. Yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana nu pang adilna. Ternyata hese eueuh nu adil. Wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqat. Urang deuleu nu paling minim pasekna bae. Lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna. Si ieu mah si ieu calon bupati atau calon presiden. Korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae. Kitu-kitu keneh tah mah tuh. Ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deureus bae pasekna rada deureus. Tah eta kos kitu tah si ieu mah ieu lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae. Dan itu mah rada deureus anu sok lohor geussan tah nu kos kitu tah. Atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deureus bae nu rada deureus. Pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat. Boga dalil urang kunaon sieun mantek milih eta? Oh anu. Kunaon sieun mantek milih eta? Oh anu. Kunaon sieun mantek milih eta? Ge engke di akhirat kan ditanya. Di akhirat ditanya kunaon sieun milih si eta? Si kuru si blusukan. Kunaon? Eta ketembok. Bakal ditanya emang kumaha gitu. Ya, jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden, calon gubernur, calon bupati, engke orang bakal ditanya. Si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang, calon di urang merada angel keneh lanan bangsa 3 tahunan deui. Gubernur mah meureun tereh, nah ieu sing hade besi aya cewek urusan batur sabodo nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil. Sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan. Jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya na geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan. Ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia. Nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia. Sebab urang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu ka sisi kagigir lantaran mayoritas Islam. Ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu. Gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim, ngeunaheun ka kafir, kumaha coba. Tah kos kitulah milih pemimpin. Geus puguh tama kafir salah.
ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya. Teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten, emang ku bahas sejarahna di Banten. Di Banten ke zaman Syekh Yusuf, eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina. Nu mantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh. Zaman sabada Maulana Hasanuddin, di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten, ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak, nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh gan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam, Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Keistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti Cina asup Islam. Atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang masyaallah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina, apa dibawa ke Hong Kong, apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus, apakah di Syekh Yusuf, apa di Syekh Maulana Hasanuddin. Ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten. Dimakomkeun di Kesultanan Banten ieu teh Syekh Maulana Hasanuddin. Nah, ieu kabelah dia keluar, tah ieu tadi dia tah. Ya Allah ya Rabbi, istimewa Cina mah tiba heula ge. Nya mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar. Eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gede daratang. Nah, dengan syarat asup Islam, hidayah datang asup Islam. Ulah salah tak asup Islam mah tah nyana anu membawa gitu bendera Banten. Mantap kurang lamun ke Belanda, tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten. Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia. Di perpustakaan Belanda. Coba ge ka ditu. Suka aja macam-macam. Eta urang lamun cerita Banten teh kos kitu. Teh lamun urang nyaritakeun tentang Jagur. Teh Jagur teh menang ti mana? Eta Jagur teh eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten Jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom Syekh Maulana Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si Jagur teh eta sok di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta Banten ya tilu ngaranna ge. Tilu tadi ngaranna ngan urang terkenal dengan si Jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang di deuleu. Sok gara deuleu ge kuari ke perpustakaan. Itu di deuleu kurang. Nah, ya bintangan 9 bintangna. Tadi na 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan.
Nah kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Maulana Hasanuddin di dia di Banten kekuatannya cuma 65 meter jegur berdoa di Maulana Hasanuddin ya Allah 65 meter mah deket teuing Gusti sanajan ieu pamere ti wali sanga tapi tetep ya yang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula lamun Gusti ngajabah ka kahayang kula ieu dek digunakeun pake perang tapi lamun Gusti teu ngajabah maka ieu jagur dek dibalikeun deui ka ditu gitu batur mah ngadoa teh pohara langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia hei Maulana hei Hasanuddin dicoba kunyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang carita Banten mejehna urang carita kawalian ge emang kumaha kitu ti ditu namangan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia yang serikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek nya ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda ya 100 meter coba jagur parah cek Belanda kobo beda cek janada coba jalan orang setengah kilo aman cek orang si jagur moal naon setele datang bebe wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna wow setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jerona teh beres penghinaan teh sebenarnya nah eta urang keur carita si jagur Banten ulanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikan anak keturunan wali sanga lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas nu aya di Banten hieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin. Ieu kercarita belah dia Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Gitulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui ku urang asal asup Islam. Banten modelna. Lain sakali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap bae otakna, adlanna. Jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan. Ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan